Ah jukut geus beunang eueuh kopi-kopi acan. Mana dieu teh boga jeung meulina. Yang keur naon? Keur ngadaweun boga kopi teh. Boga teh boga. Maneh boga teh jar henteu. Eta sia mah naon? Ieu lin em. Ini botol ajaib. Oh, botol ajaib nanahaon. Jual atuh jar jeung ngopi entang tuh im. Yang modal jual cai eueuh. Rada genah ya beres modal. Aduh, nyeri deui batang. Beuting ke kamar yang ada daging domba. Nyeri kene. Ini itu juga si Acil. Gerun. Heueuh. Acil dia. Acil kunaon? Acil beuteng jar. Acil dewek mana? Iya, ngan kudu nyawa hargana. Baraha? Harga ieu Lin. 10 juta. Dikasih mana tawar aku daek 10.000. Tahu 10 juta. Buru 10.000. Kamali ieu teh Lin bobohongan. Buru orang nyeri beuteng geus kecil. Bohongan emang. Baelah cia KCS mah. Yo duitna ya. Yo. Ya iya lumayan ya nih gocengnya bang kurang mau kopi kena kambing yuk buburu minum obat hor si bebel nipu si karehet gen nipu iku mah ya rugi duit dewek duh teh kuat yang modal deui parah banget nih mana geus cari beuteng duit ya Karhet dek kamarana dek siapa naon Cil? Gue yang modal ya. Dek kerneangan si Anjar jeung si Naim ya teh. Dek tipu meuli gedang ya teh. Gedang batur dek dicarekan ku bogana wah. Sarua dek beli obat jangan nyari batal mah ditipu sina ge kitu. Ayo Cil urang teh angan mah gebugan. Mana gitu mah. Si kararehet di darari ning mana hutang teh goceng boga harisnya eta aya jeung meuli kopi jeung meuli kopi goblok sia jeung meuli kopi oge aduh jar deka duit goceng-gocengna tenang im aya kene ieu goceng iya karya teh yo deka ya 5.000 mana duit tinggal goceng dewek carekan segala babet teh yo mana duit dewek tadi mau gedang waduh sia tadi dewek gedangna deka batur dia kan ini tadi belum ya bawa kali-kali dia arawas ya dan melkok dewek tipu aus ya mana duit dek ima duit dewek dekah tipu duit dek mah nyeri betul